Alhamdulillah alhamdulillah anu dianti-anti kurang ini parantos sumping nu diantos antos rupina ini parantos katingal johok anu ditunggu-tunggu kurang saban waktu saban wiru alhamdulillah ayeuna parantos aya payunan urang sadayana ginuruna karayuan ginanya aya dina kalancaran aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala uju oge rupina wasa para kanca dina anjing sejak mancen gawe keman tugas kumang rupikeun jarangan dina pangbagea sinareng pangwilujengna wabil khusus dina rene kabudaya Sunda salesep pemapagan upacara adat namun satu acan prungna manguprakna rupina ngarampayak abah sabara kanca langkung nanti payun seja sanuk-sanuk poh bilih kumang rupikeun dina jarangan anak kirang tata titi duduga sinareng priyogana atana pikirang ramah sinareng tamahna kasadayana colongong sinareng belengongna wasa para kanca ulah kirang-kirangnya ngahapunten kasadayana uju bunga urang kawitan heulaku bismillahirrahmanirrahim nitih waji anu mustari ningang mangsa anu utama celuk waktu nur hayut di maha gopur mun malat diri garna aku campaka di garna datang hebat mangsana datang nyangan alam padang pakait patali asli anu tos ngabukti kacikan anu pasti mun lalaki manjing nararabi mun wanojang mangkat dewasa ngungkung di luhur panggung di tema haluang bocah jung julung patepung nalawung di jurang disaksi ku bapa naibnya ayeuna hidup wancina anu pas jeung tanda-tanda kekawasanana geus diciptakeun keur ararajeun papasangan hirup di antara arajeun rasa asih keur arajeun sangkan aya dina kating terima hal beminas insan jeung insana hal beminaloh insan ka Allahna mugia aya dina ridho mantena amin amin ya Allah ya rabbal alamin semoga upacara adat dikawitan kaca mana si mena bagja pisan ucu nuhun ucu kela kaca sakedeung nu di luhur panggung buat asa aya nu tinggalin juang cium di tadi iket geus kapake anu geus kabawa naon atuh anu tinggalin inget-inget naon astagfirullahaladzim kareka emu teu abah teh jeung nini budak saking kunyah jeung dedeuna yang iring ngaubagiakeun jeung ngaulujengkeun si amu sugana lain ka mana eta si nurus tujuh si amu ari dangdos disuk jedur bareng jeung juru kawi hari wayah kecana kumodong hol amu hei lain lain eta mah lain pamajikan deui hampun dan akasamaran abah sor atuh ka di amuna lain ka mana eta si nurus tujuh la ilaha illallah mana wet dacan sumping si kajep si dodo si wana ulu ampun can wana da jalan mau cua nah atuh hari manehna ka mana wae di tadi da kami teh loba ka itu ka dieuna geuning ari jadi awewe mah nya mah sakia hampura kami rada tarat alah nanaonan atuh hari nyane bae bunga
kami bunga. Bunga ya. Terus suraku aku Lain aya naon si kasep ke sumpi ye. Terus suraku aku Eta pupuk di aya naon deh sia tutuman kitu mah. Sorak-sorak bewara Bewara rejeng anggara paketi supaya geus nyata si kasep geus aya. Bang jamunya Lepasini jatuh rame ayeuna dugi kawan ayeuna wancina ridoni Gusti amu. Nepakeun aya kadadang ayeuna parantos rawuh rawuh bunga akinya bunga urang cakinya. Yuk pagi bageakeun bagea wilujeng sumpi kanggo rajani sadinten nu dewi bunga yamunya tamu saha rumaos wah lelena sakedap antosan heula wah munut kasalira sejang ngamarekeun bewara kasakumna balarea un sampun ngalabing ayo urang bageakeun si kasep calon rajani sadinten haturan wilujeng sinjang kiru sejetining wayang bejang lodra ing Satria nono ayurang bagian tawas calon raja ning sani baratos aya payudun urang sadaya bagai sinarang bang wilujengna wabisus kaloromongan sadaya dan Adriana no mana nu senyapang bahagia sinarang bang wilujengna kamu keluar ke basa terobongan sadaya aturan wilujeng enteng dibela negara tega pati wali jiwa basari gagah kencana kerusewa gajah mata perwira bageanana ya kerusewa gajah mata perwira bageanana aturan amu tadi heula urang kaul saking kubungah jeung nyahnakeun bae lain teu izin di dieu teh tempatna seni budakna seni bae daya lepatna saking kubingahna urang bagja juh urang kaul heula sakedeung ieu ya sok bisa nyane jaipongan heuh sok teh ngajaran ya saki ai Lengser sejaku sejamuna hati pangantenna
anu genah nih euy aduh. Aduh. Hai. Aduh, aduh. Oh sanes teu isi deh tampang bagian we panguli jeung lucu. Oh jika nu nacing kami ngajaran sakedeug ya. Kami teh ya. Sakali ewang atuh sia teh nu yo. Ari menang kageunahan teh sok hare-hare wae kami ieu. Kami tepokeun. Hei. Jongjon geus kieu mah kenah. Kita jongjon sakit jongjon. Baik. Payung agung, payung luluhur. Payung tangtung kilap kuning karajat kesek-keseran pajajaran. Angopang bagya sinareng pangwilujengnna anu sejadi istrena Raja Sinang Ratu ning sadita aturan pangbagya kumangrupikeun payung kilap kuning karajat. Gading dengan hidung peting kehelan megamang rintong segede papatong rentas segede bangbarang tarik batan mimis pedil rentas batan kuda lompat awak wawuh jeung nu lembut awak lama juragan dajeng dewata. Hei para edang, para pemaya, ayo urang bagian kumangrupikeun edang kandang makalang sejak pangbagya sinareng pangwilujeng. Urang amprokeun tawis musuh jeung ngati. Ringkang di lawang pamor antawis anu sumping sinang lendung nganti cenuk waktu ningang mangsa kumangrupikeun simbol sedang pangbagya pangwilujeng kalung kembang ka anak king miro awaking nolami dianti-anti kelungkeun mawe kadede
tawis asik kusi nyantel rasa cuman teh na lelembutan sumangga kemang Semangat tuh, tawis pang bagia, sedang pangujing neng kalung kemang mana. Oke, terutama pengen termohon. Pang bagia, salam sungkem, salam silaturahmi wabisus panginten di calon pengantin istri atau nih pang bagia kanggo kasalah calon pengantin pamagitna. Oke, rawuh panginten ibu sireng ramana. Ya tawis, tawis pang bagia, sedang pangujeng, salam sungkem, salam silaturahmi wae. Poin para tos ringse, salam sungkem, salam silaturahmi wae.